Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Ra'di ayat ke-23 dinten ieu dinten Sabtu kaping 2 Agustus 2005. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin ari sorga aden anu pinuh kanikmatan teu tiasa dibayangkeun ku hate. Eta jannati aden teh dicawiskeun teh kanggo saha? Kanggo jalma-jalma soleh solehah. Tegasna anu akhlakna mulia, anu ibadahna sesuai dengan ketentuan kahoyong anu nyiptakeunana. Eta kasebatna soleh. Sahanu saroleh teh yadkhuluna ara subha kana eta jannatu adnin, kana eta sawargana Allah. Wa man sholaha jeung saha bae jalamana anu soleh, anu berbuat baik selalu, anu henteu ingkar kana janji, eta teh nu soleh, anu akhlakul karimah. Ti saha rombongan eta teh min abaihim ti bapa moyang marenehanana, ti luhurna keneh ge saroleh tepi ka handap sadayana. Masya Allah, lebat sorga adin, sorga aden anu tos dicawiskeun ku Allah. Saha deui wa ajwajihim jeung pasanganana maranehanana jalma-jalma. Tegasna istrina salakina pasangan hirupna engke di surga teh dibawa ti dunya kene, beda dari bawaan sanes beda dari sampakan. Saterasna naon deui wa dzurriyyatihim jeung anak cucuna minantuna kabeh milu ka sawarga adin. Masya Allah. Sartana wa malaikatu jeung pirang-pirang malaikat yadkhuluna lebet alaihim di atas maranana min kulli bab tina saban-saban pintu surga aden. Seueur berarti pintuna teh surga aden. Bari pok malaikat nyarios ka sadayana manusia anu tos ngabring lebet ka surga aden. Salamun alaikum, mencek di dunya ma assalamu alaikum. Kabagjaan, keharmonisan, kadamaian, kanikmatan. Alaikum aya di anjeun sadayana. Sabab naon bima sobartum tina naon perkara baheula keur di dunya, sobartum anjeun sabar. Sabar ibadah ke Allah, sabar puasa, sabar ngalakeun salat, sabar nerima cocoba, sabar ku kamiskinan, sadayana oge sabar mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala eta teh tiasa ngadorong lebat ka sawarga. Sabar birahi ningali anu teu kiatong ditingali. Eta sabar sadayana sanes sabar teh sanes cicing tapi bari berusaha. Tah nu kitu teh fani ma'uk badar eta teh alangkah nikmatna, alangkah indahna. Ukbadar saatosna sesudahna atau kesudahan dari tempat pangbalikan, tegasna tempat terakhir di surga eta kanikmatan anu luar biasa. Saterasna nu ieu mah sabalikna jalma-jalma doraka mah waladina yang kuduna jeung ari jalma-jalma yang kuduna an sok ingkar kana janji ahdallahi, janji ka Gusti Allah. Mimba di saatosna misakihi perjanjian anu teguh. Iraha perjanjian teh urang teh memeh gubragan dunya terus janji di padang mahsyar. Janji sareng Allah, Allah ngadawuh alastu bi rabbihim na ari kuring teh lain pangeran anjeun. Bala ceuk urang teh nemalan kabeh teh. Lamun ceuk basa urang mah abdi iman ka anjeun, teu aya deui anu kedah disembah iwah teh anjeun, teu aya deui anu rasul terakhirnya eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta perjanjian urang. Eta teh diingkari, dilanggar di dunya geus gubrag ka dunya mah ingkar we nyeun dosa poho kanu nyiptakeun urang. Saterasna
wayak tauna jeung resep mutuskeun sok mutuskeun kana naon ma amarallahu tina naon perkara anu geus diparentahkeun ku Allah bihi kana eta perkara diparentahkeun salat henteu diparentahkeun naon oge ingkar kana janji urang baheula ayu sholat jeung sok mutuskeun hubungan silaturahim jeung papada manusia abong pang pinterna abong pang beungharna poho ka sesama waktu di dunya tah eta nu kitu teh nyaeta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala wayub sidu jeung sok ngaruksak wayub siduna jeung sok ngaruksak di mana fil ardi di muka bumi tangkal di babadan di galian di ruksak dicemari eta teh nu kitu teh haram dosa dilaknat ku Allah ulaika ari eta kajadian ari eta perkara lahum eta tetep pikeun jama-jama anu durhaka laknatu nyaeta laknat ti Allah Subhanahu wa taala laknat teh naon baidamir rahmat jauh tina rahmat Allah walahum jeung eta tetep pikeun jama-jama anu durjana suuddar saburuk-burukna tempat pangbalikan nyaeta nerakana Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim barakallahu li wa lakum muga aya manfaatna dina dinten ieu kalayan insyaallah patepang di enjing dina waktos anu sami tegasna dinten Senin enjing mah dinten Ahad libur muga aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.